Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang hidup-hidup sadayana. Alhamdulillah, mugia sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hidup sadayana, urang kepenak deui dina pangajaran genep anu ngagaduhan tema nyaeta cinta lemah cai. Insyaallah dina pangajaran genep ieu dikawitan urang ku ngabahas ngeunaan sajak. Ku kituna ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Naon ari lemah cai teh? Lemah cai nyaeta tempat urang gubrag ka dunya. Tempat urang lahir, tempat anu dicicingan ku urang salalawasna, tempat anu dicicingan ku urang selama-lamanya. Geus kawentar ti baheula. Yen lemah cai teh, lemah cai urang mibanda pakaya nu pohara lobana, memiliki kekayaan yang begitu banyaknya, apakah di laut atau di darat. Boh nu aya di laut, boh nu aya di darat. Hidup sadayana miara lemah cai mangrupa wujud rasa syukur urang sadayana tumarima urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Sakur manusia nu tuhu kana ajaran agama sebagai manusia yang tunduk yang patuh pada ajaran agamanya. Katresna ka lemah cai bisa dilarapkeun dina wangun sajak. Jadi kecintaan dengan tanah air bisa diwujudkan dalam bentuk sajak. Nyaeta karya sastra wangun ugeran puisi utamana kauger kabentuk dina diksi jeung wirahma. Tapi sajak ieu teu kauger ku patokan sejenna. Naon ari diksi jeung wirahma? Diksi nyaeta ugeran dina pilihan kecap pikeun nyusun kaca. Pikeun nyusun sajak punten. Jadi diksi teh nyaeta pilihan kecap ajang nyusun sajak. Aya wirahma naon? Wirahma nyaeta ugeran atanapi bentuk tina luhur handapna, tarik launna, jeung panjang pondokna nyorakeun kecap-kecap dina sajak. Jadi nu dimaksud sareng diksi nyaeta pilihan katana. Wami wirahma nyaeta intonasina. Intonasi dina maca sajak kitu luhur handapna sora, tarik launna sora, jeung panjang pondokna nyorakeun kecap-kecap dina sajak. Eta diksi sareng wirahma anu salah sawios ngabentuk ayana sajak. Harti sajak. Sajak nyaeta sastra wangun ugeran puisi anu teu kauger ku patokan-patokan. Jadi sajak itu adalah bentuk karya sastra puisi yang tidak diatur oleh patokan-patokan. Sajak henteu kauger atanapi henteu diatur ku jumlah pada lisan atanapi baris dina saparagrafna, jumlah engang dina unggal pada atanapi dina unggal bait. Oge henteu kaatur ku sora tungtung dina unggal pada lisan. Upama rek nulis sajak kudu nangtukeun heula jejer atanapi tema, milih kecap anu luyu, jeung make basa nu singet sarta jelas. Jadi ketika mau membuat sajak, kita harus menentukan temanya dulu tentang apa. Kemudian mencari kata-kata yang sesuai dengan tema, kata-katanya yang bagus, kata-katanya yang indah. Kemudian menggunakan bahasa yang singkat dan jelas agar bisa difahami sajaknya. Ayeuna lebet kana unsur sajak. Unsur sajak anu kahiji nyaeta pikiran atanapi tema. Nyaeta pokok pikiran pangarang atanapi pikiran pangarang nu nyangkaruk dina jiwana nu dikedalkeun ngaliwatan sajak. Unsur anu kadua nyaeta rasa atanapi
rasa panyajak anu dikedalkeun dina sajakna. Rasa teh tiasa rasa waas, rasa bunga, rasa sumanget, atawa rasa ambek. Anu katilu nyaeta nada atanapi intonasi anu ditepikeun ku panyajak. Intonasina pami sedih berarti kudu intonasi sedih. Pami sumanget berarti harus intonasi semangat. Pami ngambek berarti harus intonasi marah, harus intonasi ngambek. Jeung sajabana. Teras unsur sajak anu kaopat nyaeta amanat. Nyaeta maksud anu hayang ditepikeun ku panyajak atanapi pesan yang ingin disampaikan oleh penyajak atau yang membuat sajak. Salian ti opat tadi, unsur sajak oge ngagaduhan purwakanti. Purwakanti nyaeta padeuketna sora kecap dina unggal kalimah. Contoh, kecap liana dina kalimah jati jeung nu liana murwakanti jeung katingalna. Anu aya dina kalimah beuki luhur beuki leutik katingalna. Jadi antara liana jeung katingalna sora kecapna teh sami. Liana katingalna gitu. Na sami sorana. Tanapi contoh nu sanesna sasatoan sareng tatangkalan itu sami an itu murwakanti oge. Teras naon anu kudu diperhatikeun dina maca sajak? Nu kudu diperhatikeun nyaeta lafal. Pengucapan kata-katanya harus jelas, intonasi atanapi lentongnya harus sesuai. Jeung cara ngajiwaan eusi sajak tiasa katingali tina mimik wajah ya. Kemudian tina gerakan oge, gerakan tangan, gestur badan itu juga bisa menunjukkan. Leuweung ku Dwi Intan Rusmana. Di leuweung loba tatangkalan. Tangkal pines, jati, jeung nu liana. Ngabaris ti landeh ka puncak. Beuki luhur, beuki leutik katingalna. Di leuweung loba sasatoan. Manuk-manuk tinggeleber bari recet di sarada. Monyet-monyet tinggulantung na tatangkalan. Kitu deui sasatoan liana. Sadaya baretaheun di leuweung. Kitu endahna leuweung. Eta kirang langkung contoh dina macakeun sajak. Saterasna urang lebet kana pancena nyaeta mangga hideup nyatet materi anu parantos didugikeun dina video ieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakieu heula pangajaran basa Sunda kanggo kelas 4 dina dinten ayeuna. Mugi-mugi tiasa dipikahartos ku hidup sadayana. Hatur nuhun dina perhatosanana. Ibu tutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngadamelan pancen.